ngan omat we ulah salila nuturkeun kakonengan hartina ulah dudunya ulah make teuing kadunyaan teh sabab lamun diudaku kanyataan saha jelema nu mawa dunya nu matak naon nu rek disomongkeun teh sing percaya yen anjeunna teh maha dina sagalana maha tingali maha beunghar maha ngadangu tong boro luar tina wujud dina diri urang oge kapan aya nu mung dibawa bohong nya timalat saha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang pertanyaan yang menggelitik. Siapa yang tidak pernah bisa berbohong dalam diri sendiri? Mari kita mulai perjalanan menuju kejujuran. Dan kita akan menjelajahi setiap sudut dalam diri kita yang mungkin belum pernah kita telusuri sebelumnya. Yuk kita simak video selengkapnya berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Selamat menyaksikan. Prung A. Kakang Ismaya ngahaturkeun haturan rawuh Kang. Wilujeng sumping Kakang Purtaherto kalayan ngahaturkeun sembah katuran rawuh Kang. Nuhun naon rupiah pembage ditampi kuda leungeun sakatuhu simpen pulungi ati pun dihingmastaka kalihna ti eta hapunten ku tamelarna hapunten Kakang Badranaya urang saling maklum hai soal kasalahan mah rumaos tamelar keun bae da biasa na geuning kitu zaman kiwari mah kadang-kadang jeung dulur jadi deungeun jadi dulur hirup sok loba kakonengan teuing teh kitu tah kasoro saeutik oge ku dulur mah geuning sok kukulutus dimaklum ngan omat we ulah salila nuturkeun kakonengan hartina ulah dudunya ulah make teuing kadunyaan teh sabab di dunya mah rupa-rupa kejadian teh sok aya mamalana sabab ari dunya teh dal wau teh dunya teh watek takabur leres komo dipake koret mah dipake pedit hartina teh urang teh sarua jeung menet kokocoran rahmat pangeran seperti urang boga balong laukna kokocopokan da saat tuluy ti walungan dikocorkeun ai teu make kokocoran deui kalebak da dijabah cai mah loba ngan lauk kabur da bedah dijabah dunya mah loba ngan nikmat eueuh dunya loba barokah teu aya keur naon leres cing inget yen pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh eta helas eueuh paedahna tanpa hirup salilana cicing dina jalur anjeunna cinekna mah meureunnan kudu iman jeung takwa kanu kawasa dabongan urang hirupna di alam dunia ieu teh boga tugas moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba tikeun pikeun ngabdi
sabab lamun diudaku kanyataan saha jelema nu mawa dunya di mana paehna timimiti datang nepi ka balik da buligir jelema mah datang buligir balik buligir da diboehan so teh kudu hirup leres harta kakayaan anu ngaleuya ladang usaha kusek ke urang paeh anak jeung pamajikan oge geus ngusir silahkan bapak untuk pergi selamanya jika sedih sote geus genep bulan mada kawin deui teh potongan urang teh eta imah ladang urang teh dipake hees maru leres nu matak urang ulah dumeh raja dalamun geus ditinggalkeun ku roh mah sanajan raja pek bangkena aja celengkeun anya selangkeun ka pasar aya nu meuli moal apan bangke raja moal tetep hargaan mana jeung teri lauk nu pangleutikna hargaan kene teri tah leras nu matak naon nu rek disomongkeun teh anu rek dipake amis naon amis buah gintung nu dipake agul teh naon cing inget yen ieu dunya teh panggung sanewara aing ngaran-ngaran panggung pan isuk-isuk teh dirungkadkeun leres nu matak urang dina acting teh ulah leupas dina skenario anjeunna peh dek ngaleuwihan oge tina skenario tapi ulah carekeun sutradara malahan lamun urang acting leuwih teuing tapi sutradara kudu atoheun asal pas larat cing percaya yen anjeunna teh maha dina sagalana maha tingali maha beunghar maha ngadangu da urang sararea di alam dunya teh moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atid iya teh kabeh alat deteksi wungkul tong boro luar tina wujud dina diri urang oge kapan aya nu mung dibawa bohong laras nya timalat saha anu mampu ngalawan anjeunna raja nu kagungan kerajaan aja wajala ongko timalan tah gitu salajengna atuh aya naon sepuh sumping ka ieu tempat anu teu aya iber ti tadina aya perlu mangga Kakang Ismaya sae pedar bejer beas ulah bade didingding kelir gendang siloka gara pedar sacara basna ayo perlu mada haroream ka dieu teh nyata sok sieun dipajarkeun barang penta tansah diajeng-ajeng aya naon kieu sopi tapi hampura ya nek make basajan we moal make bahasa karatonan bisi ya mau bisi korban ku basa basi
dek make bahasa Bojong Laja we Bojong Waru timalan mangga anu penting kaharti karasa sanajan make bahasa deungeun teh kaharti mah wah sabab anu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana moal aya nu bakal apal kana basana bangsana ler nah lamun ngadoa dina hate ku basa urang Allah moal narima ya pasti nampi heuh da Allah mah maha dina sagalana di Malang kieu ieu sakali deui hampura bisa aya basa nu kasar lain rakyat kapamimpin tapi ieu mah Semar kanu jadi adi pribadi ongko ieu mah dek nepikeun kahayang rakyat aspirasi rakyat ongko asli dewek mah dek nepikeun aspirasi rakyat teh cilik putih celak herang teu make implik-implik politik toong ku kacamata politik lain dek usaha aing isturing bener-bener murni sora rakyat nu rek ditepikeun maksudna ari maksud jeung tujuan teh hayang langsung ngadenge laporan pertanggunggan jawab raja palai langsung ngadangu laporan kaula tah laporan ngeunaan jadi raja geus gawe naon ti mimiti di istrenan mang tahun-tahun nepi ka kiwari geus ngahasilkeun naon aya di Malang seolah-olah eta teh tutup buku rek muka lamaran anu anyar larat kudu aya laporanana teh anu goreng tahun anu tukang nyaeta cing jadi enteng pagawean ayeuna tahun ieu cing leuwih alus tibatan tahun nu kaliwat hampura ieu mangga ieu marek nyokot sora rakyat we sabab naon sanajan ieu sistemna kerajaan tetep aya kadaulatan mah aya di tangan rakyat leres heuh sok lamun eueuh rakyat na siling rek mingpin cucunguk kitu leres jeung ai rakyat mah eueuh mantan aya mantan rakyat teu aya tah malah sakapeung jelema boga gelar hiji jabatan boh bupati boh gubernur di mana eureun jadi gubernur atawa eureun jadi bupati tuluy jadi rakyat asana teh meureun turun darajat padahal teh naik darajat sabab naon sabab naik cicing di lembaga nu pangluhurna leres tah lamun ditinggal ku hakikatna leres kade cing hati-hati moal ilaing gede gitu mun eueuh pangrojong tinu laleutik nya memang kitu pisan nu matak naon rek dipake sombong oge sakitu henteu loba kene mangga saepkeun karek ngabalakan teh mun gapleh mah kahiji minta laporan pertanggungan jawab raja
kaduana ari ilaing jadi raja teh lain ngan ukur sanagara tapi tilu alam. Hiji alam ieu alam sawarga maniloka, kadua alam Madyapada, kahiji alam Mayapada, kadua Madyapada, katilu na Marcapada. Tak ieu teh kabeh di bawah pimpinan ilahi. Leureuh. Hartina raja di raja. Leres. Tak di dunia ayeuna geus ngeuwih kajahatan teh jelema teh. Geus luar tina batas. Nu perang ti nagara jeung nagara can eureun-eureun. Leres. Napi ka kaayaan dunia oge geus mung deui bersahabat jeung manusia. Longsor, letak bijil, tsunami, longsor, banjir, kahuruan, kanaraan darat laut udara loba nu korban, can nu perang tereureureuh. Tensi kriminalitas leuwih ngaronjat, angin puting beliung timbalan. Ieu dina soal kajahatan teu hayang urang dieu numpes kajahatan. Nah teu hayang urang dieu ngarobah akhlak-akhlak nu jararahat. Ieu dunya nepi ka ruksak teh akibat pola manusia adalah. Ayeuna anjeun jadi raja cicing-cicing. Nu matak dewe hayang ngadenge laporan pertanggunggan jawab salaku raja nepi ka pamana gawe ilaing. Bisi engke yang tunggal nuntut ka anjeun ai geus musyawarah jeung dewek mah dewek dek ngabelaan. Asal anjeun dina waktu ayeuna bener ngadeksa cekna nila saplasna nya kudu cek nya na lain cek lainna dina laporan pertanggungan jawab aing hayang langsung ngadenge entong laporan pertanggungan jawab si lain teh ka para dewa wungkul. Hah? Komo di dunia mah nu laporan ke para dewan-dewan teh deuleu para ranen deuleu. Sakali laporan pertanggungan jawab nu mobil mah nu imah mah naik pangkat nu perumahan mah naik jabatan proyek naraya teh teu ngadenge naraya teh budak nyaho deuleu parantos sakit we heula. Aiku kitu teh mah da wajar we kadulur meureun ka adi ongkoh melang. Wangsul kaula kana pribadi kaula salaku adi. Sujud syukur kanu Maha Agung geuning kaula teh di aku keneh. Salaku adi salaku dulur. Nuhun Kang. Eta teh tawisnya tawis deudeuh ka kaula. Bisi kaula kalalanyuan teh ya. Hah? Nuh. Kaduana wilujeng sumping dunungan kaula. Margi salira ngatasnamakeun rakyat. Hah? Jadi eta nu disaurkeun teh eta teh sora balarea. Jeung tibatan ayeuna jelema ngararamuk. Demo dar pangwangunan diruksak diduruk di baledogan.
nepi ka poho kana temah wadi sedengkeun ceuk pangeran oge yen Allah mah tersepeun ka jelema nu nyeun karuksakan di luhur bumi. Nu mata kieu carana kaula maksud ngalaporkeun gawe kaula jadi raja di sawarga Maniloka. Kahiji kapungkur uninga naon aya kajahatan anu muncul di negara Alengkadirja nyaeta Dasamuka Raja Alengka. Eta anu jadi bibit rurujit inung rurusuh kajahatan. Kulantaran sarerea ngalaporkeun raja para dewa ka kaula yen aya kajahatan anu luar biasa hese di ungkulanana. Didinya kaula mimiti digawe malah satu asana eta kejadian di keluarga urang keneh baheula naon si Batara Kala dek ngakanan jelema nu aya di dunya. Kapan kaula usaha jeung salira nyalametkeun masyarakat anu aya di dunya rupa-rupa cara make jeung nurunkeun dalang kandabuana nyaeta masyarakat anu diancam ku kala teh kudu diruat ku dalang kandabuana. Padahal eta teh Wisnu diturunkeun ku kaula dikersakeun si kala nepi ka insafna. Heuh kitu. Da sagarupa oge kudu berdasarkan data nu otentik atuh. Tuluy ayeuna wangsul kana carita Rahwana kulantaran mahabu kajahatan Rahwana jeung sabalad-baladna nya kaula nurunkeun Wisnu ka marcapada dina gelar Arjuna Sastrabahu anu jadi raja di Maespati. Dikersakeun Dasamuka bisa lumpuh taluk kalayan moal ngajalankeun deui kajahatan. Nya Wisnu cenah balik deui ka sawarga. Meureun Dasamuka teh kulantaran anu dipikasieuna geus eueuh jadi kamuh deui panyakit sarakahna teh. Leuwih ngaruksak. Ya kaula nurunkeun deui Wisnu dina gelar Batara Rama. Nepi ka ancur lebur papan kari tulis. Tayuna dek ningkat deui kajahatan dina zaman kiwari. Padahal kaula geus nurunkeun deui Wisnu mangga geura tingali. Di utara segara teh karaton teh kosong da puguh anu nyicinganana Wisnu turun ka dunya dina gelar Batara Kresna. Nah kirang keneh gawe kaula bisi pajarkeun ilaing eueuh gawe aya geus kitu bagus kadenge. Hartina tanggung jawab. Ai eta nah teu bisa numpes kajahatan nepi ka eueuhna. Hari kitu geuning buktina mah Wisnu aya nu jahat bakal beuki meuweuk. Sok asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan kaula. Naon?
saur salira nah kaula teu bisa ngarobah jelema-jelema jahat atanapi numpes kajahatan. Kang paralun maklum kasuhun ninggalih nu di pamrih hampura anu diseja. Naon lamun kaula tekad dek numpes kajahatan dina harti kaula teh ngarumpak kana kodrat irodat, ngarumpak kana kodrat ya sareng irodat. Naon sabab hade jeung goreng ieu jajadian anjeunna. Hoi hoi saha jelema nu bisa numpes kajahatan teh saha? Sabab kajahatan jeung kabeneran ieu teh kabeh jajadian anjeunna atuh urang sarwawi jeung rek ngalawan ka anjeunna. Atuh ngaletikan kajahatan teh tah urang mah tugas teh ngaletikan kajahatan. Jadi urang mah usaha pikeun ngaheureutkeun ruang lingkup eta kajahatan. Dari jahat moal eueuh sapanjang dunya ngadeg mekang. Oh hampura aing nafsu bi teh. Keuheul. Jadi kitu geuning aya di dunya teh aing saya loba kaganggu ku urusan dunya teh teh. Moal bisa kaula numpes kajahatan Kang. Paling-paling usaha pikeun ngaleutikeun kajahatan supaya ulah nerkab deui. Heueuh nya ayana ngarona sis kamling eta teh lain numpes hartina teh lain. Heueuh bener euy hampura dewek. Eta nu culametan masuk aya wae deui. Anehna teh. Ceuk kaula ge da moal eueuh atuh Kang. Eta nu geus nararipu deui. Puguh-puguh belut menang nyatrum, bebeja menang urang. Pajarkeun teh abikeun cenah da beukieun kitu. Ka guru teh kitu teh. Benernya katiluna tungtutan salira orasi salira teh nah kaula teu bisa ngarobah akhlak-akhlak nu jahat cenah saroleh. Atuh kaula teh Kang cing emut yen di luhur langit aya langit, sanajan dewa kawasa aya nu leuwih kawasa, dewa pinter aya nu leuwih pinter. Kaula teh naonana teu ti kuku-kukuna acan pangeran. Allah moal bade ngarobah kana akhlak jeung nasib jelema sehingga eta jelema teu bisa ngarobah nasib pribadina. Allah moal bisa ngarobah atuh komo kaula. Makhlukna keneh biasa. Heueuh ya euy. Orang nepi ka dinya gitu. Naon sia teh seuri jeung serikeun. Seuri mah bebas ngalamun jeung serikeun didegungkeun sia ku aing. Aing teh rumah saja lah masuk kesalahan. Beda sia seurina nyentug. Hapunten Kakang Semar, hapunten eta.
bener pengen atuh sanggup jadi raja seuy wayahna tuluikeun deui jadi raja teh euy sapriode deui mah can aya nu dipercaya nu sejen bener komo didenge-denge teh ayeuna mah meuni oh parontok-rontok geuning hayang jadi pejabat teh dibelaan duit ge diawur-awur nepungan geuning karaya teh heueuh jiga nu heueuh we amis budi balangah belenge ngadak-ngadak jadi amis budi jeung bager ai geus gek mah deuleuh dina kursi ngadon culang cileung ngeunangan palingeun oh dalam badu kadenge ku dewek atuh kadang-kadang aya raskin ti siling telin aya beas keur pakir kadulur-dulurna we dibagikeun teh lho kadang-kadang dijual deui teh oh hampura teu nanaon oh bener euy hampura nafsu dewek teh heuh nyata kajadian loba teuing nu kadenge gara pecahkan sia cicing di dunya sakali ewang jeung aing sakali mah turun mate dorek ceri teh mun asa kumaha we jejeuwir teh deuleu aing kadang-kadang hampir koslet aing teh deuleu rawing cepil teh sakapeung sarengeh dek teh seuri sakapeung guwuk ceurik lamun aya nu nenyokeun laku lampah aing di dunya moal teu disebut tu gelo ka aing batur ngobrol teh lintang jeung Bang Ani di Sukabumi aing jadi batur pakumaha teh batur eta teh curhat teh ka dinya we heueuh aing teh ka itu lepas teuing aing teh da kumaha atuh da puguh sorangan moal kuat curhat teh dewek teh lintang teh jeung Bang Ani da bejana urang dieu cenah urang Bojong Waru teh Bang Ani teh heeh timalan syukur jadi bener euy moal bisa dirobahnya moal tak ieu teh Kakang Semar urang wangsul kana pokok we naon pangna dunya kaayaan ancur kieu kajahatan beuki loba teh sabenerna ieu teh pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Allah pikeun ngabuktikeun ayat-ayat anjeunna naon dina ayat geus mere beja pangandika anjeunna naon cenah yen ieu ruksakna dunya teh lintang ti ku leungeun-leungeunna jelema nyata silo dek di dunya mah euy nya itu dia mah ti luhur bakal kadeuleu nu mawi bakal katingali kaayaan marcapada lamun enog geus ngagorolong ka tonggoh bu eta kolot baheula nepi ka cara rata ti nog ngagorolong ka tonggoh coba ningali na ti luhur mana bakal jentre atuh leuheung lamun ngagorolong na ka lebak bari teu peupus lah ieu mah para reupus da jelema teh imanna teh tinggal tangkangna we kelebak bangkong di kongkorong pujang kacai ngajingjing sameti bongan hirup loba ngabohong jeung ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati
bongan bangkong itu Kang kacai teu dimanikeun bongan hirup bara rohong pas ini teu dijadikeun. Tadi omongkeun kitu teh ku dewek di dunya bareuleu ngan ukur bueuk. Aya nu nentang ka aing pajarkeun teh mana cenah hadisna kitu. Aya nu ngajebengan wae tong boro dina sohehna cenah dina doibna oge eueuh hadisna maka jeung bangkong di kongkorong kujang eueuh rengkolna atuh mun jawab ku Akang ai dijawab sieun pasea inget aing jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun leuwih hade jempe dewek mah lain atuh bere beja we saeutik mah naon ulah mangeran ka hadis atuh kitu. Mangeran maka Allah nah lamun mangeran ka Allah bangkong ke bawah sabab naon utek tongo walang taga roh peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna jajadian anjeunna pecakan silain gerak kadunya lo balingung dulu dewek biasa kadukun nu daranakan katumaritis oh nu mawa aku apang nyampekeun keur dagang mah hayang payu mah kawin hayang menang jodoh aya oge anu cing cenah Bapak Semar abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong gitu na teh disangka Mama Loren gitu kok disangka Joko Bodo disangka paranormal aing teh disangka Mama Loren tak itu dulu di dunia teh ramena teh leres tah keur nu mikir mah lamun kajadian eta teh bakal beuki muka sapah keke muka sapah teh naon teh ai muka sapah teh terbuka jadi leungit tina rupa-rupa hijab hari hijab pipining hahalang tak kira aing teu rek ngaji teh oh loba pipiningnya di dunia mah kade kasombong kawani kahayang kamung eta teh pipining sanajan ayeuna jelema pinter macana pinter dina teorina kuboga rasa pinterna oge manehna teh teu sadareun yen eta teh pipining nu mawi dina rasan dieu mangga teu aya kajaba modalna teh ti lintang ti kudu ngosongkeun ieu pikiran zero main tah kaula teu apa zero main teh dah sia cek aing oge ai zero teh nol kosong main pikiran laras cobi lamun ngosongkeun jiwa mah bakal ebreh sagala rupa tah ku rupa-rupana kajadian bakal ebreh yen sadar hirup teh di dunya tah di dunya mah kitu nu matak bejakeun ka maranehna lamun hayang senang pek atuh geura pararaeh nu kitu geura balik we ka akhirat sabab kahirupan akhirat teh leuwih alus tibatan dunya nah kumaha teh ai kahirupan akhirat teh leuwih alus tibatan dunya ke geus kadenge dina surat Wadduha teh mun teu salah mah nya bener euy bener
lamun rupa-rupa kejadian tuluy dipake arajeng subaha na teu mikir yen manehna hirup di dunya, yen dunya teh alam pana, tempat harengheng ku dedengean. Nu matak dek rek pindah we ka dieu ibadah teh senang di dieu mah euy. Di dieu di sawarga, heeh, ngan moal aya peunteun ibadah di dieu mah. Nah, bisa na aya peunteun ibadah teh di mana geus kuat ku rupa-rupa cocoba. Beuh aing mah heueuh deui. Loba teh jelema anu pajarkeun teh cenah rek aing mah rek kaleuweung we dek nyepi diri ulah loba dedengean. Nya pantes puasa gerek kuat teh uhakaneun. Dan nu bakal aya jaminan mah lamun urang daek puasa teh di restoran tah eta. Oh bener euy. Hanya tah kitu tah dongeng aing di dunya teh sabenerna. Ampir-ampiran aing teh. Kitu nu watak di mana-mana oge dek sok ngadoakeun teh kabeneran ayeuna loba barudak ngora anu bakal nuluykeun dewek. Si kape putu ka dieu. Oh, syukur jang. Dareh modar dewek mah euy. Pek tuluykeun ku lain. Teu mere rokok, pangmerekeun atuh kanya. Oh kitu, syukur euy. Bener. Kahartos sagala rupi pasoalan. Geus kartik. Tah ayeuna kari solusi. Nah aya kejadian naon munut solusi kieu. Entong nyaritakeun negara luar ieu mah, urang nyaritakeun di negara astina. Leres. Apan Panu Dewanata teh maot. Leres. Ari Panu Dewanata teh boga anak 5 disebut Pandawa. Keur laleutik keneh Pandawa, Panu Dewanata maot, ngan samemeh maot, yeung geus jadi katangtuan di eta karaton, di mana-mana raja maot teh anu bakal nuluykeun karajaan teh anak nu panggedena. Leres. Ngan ieu karajaan kulantaran Panawa laleutik keneh nya karajaan teh dituluykeun ku lanceukna Panu anu ngaran Dastarata. Dastarata nu teu ningali panonna tah karena akuarium teh geuning nyebutna teh TV itu. Iya. Kulantaran Dastarata dina jadi rajana teh boga anak deui. Riab 100. Cacak lolong teh. Lamun beunta mah meureun 700 anak teh. Lamun beunta 5 rombongan banyak. Panawa galalede remaja putra anak Dastarata remaja putra deui sami pada jajaka. Laras jeung aya nu ngabusan deui ngabusan kana ceulina Dastarata nyaeta aya politik di luar negara. Sang Kuning ngojok-ngojok supaya Suyudana anakna Dastarata nu panggedena jadi raja nuluykeun. Sedangkan Panjangji yen anu kudu jadi raja teh Yudhistira. Leureut tah ayeuna teh rebutan kakawasaan deuleu. Dastarata geus kompanye terselubung, geus harta kakayaan teh diawur-awur, dipake ngonsi masyarakat supaya keudina waktuna teh satuju Suyudana jadi raja. Supaya dipilih. Rakyat anu ngarti pro ka Pandawa. Tak iya yakin bakal nimulkeun hal-hal nu pikarep.
ayeuna ge geus selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat mah geus kadenge yen Pandawa teh loba dihianat loba dinyeri diadukeun we ya tah solusina kumaha dalamun geus perang antara dulur jeung baraya ieu teh bakal hese neangan musuh dijajah onama nagara teh ku urang-urang bule puguh musuh na kadeuleu ieu mah sabahasa sabangsa sasuku saturunan sakarungun tah di dieu syariweuh mah ieu cing mentah solusi kudu kumaha pan panginten seueur ditu ge solusi mah kantun eta we ka Kapolres ditampilin sia polisi teh mah ieu mah solusi teh jalan kaluarna kumaha oh manawi teh polisi dengekeun atuh ku jejewir teh sia teh da sia teh kolot-kolot teuing acan sana berbuat tapi kieu we atuh ayeuna mah syarat jeung katangtuanana pikeun milih pirajaeun teh heeh ieu mah boh ku si Yudana anak Dastarata dalamun diudag ku kanyataan sanajan Yudhistira anu kudu jadi raja da si Yudana ge aya hak aya hak kumaha lamun urang abuskeun kana tatarucingan budak leutik bisa ngapung sanes dokter taliung tali enteng eta mah atuh tarucing teh naon maksadna teh teh heuh kotok dina gantar diriung ku sarerea tarucingna eta nu dikekeuweuk ku anjeun geura bikeun naon apan aya amanat geuning tikang jeung rama kapungkur naon pangna salira nepi ka gelut jeung lanceuk urang teh geuning harita jeung kakang rancasan masalah eta rebutan layang jamu sekali musada aya keneh aya teu leungit dewe matara make jeung ngajua amanat sakumaha butuh oge mana enak layang jamu sekali musada leres tah aing matara ngajualan barang kolot komo iya aya hak adi aya hak dulur moal aing mah moal dikekeuweuk pet malah lamun aing ngekeuweuk ieu dosa deuleu komo warisan mah sarua jeung diracun teh lamun hak batur dihakan deuleu dek dicekak ku si lain bikeun ka jelema anu bisa ngajawab kana anu paha pertanyaan-pertanyaan bab kapangeranan jeung kamanusaan cerdas leuy euy cerdas leuy dede kieu geuning aya obrolan-obrolan antara dulur jeung baraya antara jadi akang kudu ikhlas ieu layang jamu sekali musada lain dibikeun ieu mah titipkeun saha-saha nu bisa ngajawab bab kamanusaan jeung kapangeranan ta eta nu bakal jadi raja bikeun we ieu titipkeun tak engke ieu teh bakal dipake lambang keagungan negara cing kira-kira na ieu mah pamelang si laing nah Yudhistira bakal jadi raja Astina bakal
ayeuna prosesna lila keneh. Sileng mah ngaramal ongkoh pinter euy. Ayo oke sok nanyakeun ka Andi, urang Sukabumi. Sok naroskeun teh ka Pak Andi. Ayo ngitungna teh dina peureup. Dina dewe. Nah, maka dina peureup sabab lamun teu kapake sok digebukeun teh ka batu. Oh bener euy. Bener euy. Jangan peureup we. Bikeun we teh ka keula ka jelema nu bisa ngajawab. Heuh da meureun kudu dipancing kumaha carana? Tah, cara mancingna wayahna akang kudu nyieun gara-gara. Gara-gara kumaha? Wayahna di negara astina akang kudu nyieun negara. Kudu nyieun negara di jero negara. Supaya geunjeun. Tangke bakal geunjeun ti mimiti rakyatna nepi ka kabeh putra-putra raja nepi ka rajana cenah meureunna ieu aya nagara di jero nagara bari jeung tanahna teh eta teh numutkeun kana peta nagara yen eta teh kaabus nagara astina tak engke bakal diserang ti astina tak ku anjeun bakal dilumpuh-lumpuhkeun engke ku kakuatan. Tah di mana aya jelema anu terus yang hareup tah tanya kemanusiaan, tanya ka pangeranan. Lamun bisa ngajawab tur mulus manehna bikeun eta. Lila atuh prosesna nyieun karaton teh meureun aing. Nyieun karaton. Urang pinahkeun dina jero waktu sapeuting karaton itu tuh. Kapan karaton Wisnu teh kosong karaton Utara Segara tak urang pinahkeun heula we ka itu ka perbatasan di Astina peuting engke sakalian jeung koki-kokina jeung petugas-petugasna tah wayahna bakal ngaluarkeun rupa-rupa sembako kebutuhan hirup masyarakat engke sakurnu sangsara bere ku akang tangke bakal simpati maranehna tati dinya mancingna teh Dari simpati. abong ahli politik si lain kuday teu kapikir teh euy Antos bawa pati-pati dan raja. mikiran eta we ka hayang si cepot aing ayeuna teh ngamuk wae si cepot teh naon hayang HP teu pira ku aing dipameulikeun teh kalah ngamuk nah heuh aing teh hadas jauh-jauh gara kitu kasih patat naon heuh meuli HP nu barodas teh kagarantung tina sampe eta mah tape atuh Kang baru meuli 2 kilo aing teu kapake Aing teh bialungkeun dari eta. ai si gareng pundung ada teh hayang mio Sudah malam ayam gamelan. tah kitu Kang ari akang ka dieu aya nu uningaeun eueuh coba beja ka sararea ge Saya bilangin teh. tah komo kitu mah sok ayeuna mah keke dewek jadi raja beurang kudu disalin eta mah nyangakeun ka salira salin mah Kakang Panjindrada kaula wayahna baturan heula we Kakang Semar jadi patihna salira Akang oh mangga Kakang Semar urang gawe bareng ayeuna ulah loba pamenta sakeureun ditu moal Bulan garakeun. Bulan gila kan orang kan amanatan ti ayeuna. Sudah amanatan ti ayeuna bener. ngan ai si itu milu mah umat eta koki-koki teh ulah nu gareulis umat Kaur. si itu mah tong boro nu geulis nu goreng patut oge wah teh pecakan sia geus di dunya mah geura ayeuna di dieu engke mah di ditu wah deuleu Kaya. Kamu geus tinggali penari karaton kau mau adalah penari-penari karaton mah ulah weh iya
besi di bawahnya kedeng tuh besi itu tuh. Ai gawe dan doni Gitu tak puting ke kaula bakat kakang Panji kaulan mangga gerak tugaskeun ka para juata marasa ngajawab ta para manten bayar-bayar urang sami ngalihkeun karaton ku tanaga batin sapeuting kudu geus nepi karaton ka tanah Astina diestokeun yuk urang badami ditu we saja jalan jeung dewek timalan mangga atuh akang rupina nampi pancen adi ieu wayahna kang sarangan heula we dulur urang da ieu teh keur kasalamatan sararea pikeun nangtremkeun marcapada saeutik-saeutik ulah dugi ka ansur lebur papan kari tulis eukeur maka ayaan dunya kieu timalan mangga nuhun atuh dewek dek ini eta mangga wilujeng buru-buru we pindahkeun karaton timalan sakitunya mangga wilujeng kang hayu ampura deknya ayo umumkeun ka para dewa pindahkeun kitu karaton mangga mudah-mudahan angsal damel sapaneja Kang Adi mangga wilujeng bajuang ka ai para dewa ulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar senantiasa berbuat jujur, yakni mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, dan Allah melarang kita untuk melakukan hal yang sebaliknya, yaitu berbohong. Tapi apakah Anda pernah mendengar kalimat, mulut bisa berbohong, namun hati tidak akan pernah bisa berbohong? Hati memiliki bahasa atau sering disebut sebagai bahasa hati. Hati selalu jujur, sehingga menyampaikan sesuatu apa adanya. Berbicara dengan hati, artinya berbicara secara jujur, ikhlas dan penuh kasih sayang. Namun hati yang dimaksudkan bukan yang bersifat fisik, tetapi apa yang ada di dalam hati, yaitu ruh. Ruh ditiupkan oleh Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memiliki sifat mulia. Demikian yang dapat kami simpulkan dari video pewayangan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa untuk like, subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.